ka rumah santri sok selfie heula di sawah. Mawa pacul heula samemeh ngaji rumah santri. Di ngaranna ku ki magrib ki pacul. Barang istihorohan, horeng bagus orang ki pacul. Selfie di sawah mawa pacul lain sebenarnya nama. Ternyata mengandung singkatan. Mudah-mudahan sing jadi doa kasih kuring. Jadi pacul eta singkatan. Pacul pasukan cinta ulama. Ari masantren ka Cianjur Jararauh, ka Banten, ka Jawa, ka Lampung Jararauh hajina. Geus baroga bujur wah teu ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin fil mahdi ila lahdi. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratil kiram, pemirsa, pengatur waktu, pembawa acara, garis nyengeyeng, protokol anu kusim kuring dipihormat kalayan, mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan tur kabarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiratil kiram, pemirsa, sahibul majlis, pun mamang Mang Haji Pepeng beserta keluarga, oge sami kusim kuring dipihormat kalayan, mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan tur kabarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap para dewan guru, oge kapayunan al-mukarram kasepuhan Abah Kiai Haji Ukar anu ti Pasar Senen, alhamdulillah tos dipayun tampil pangjalnyurna. Oge al-mukarram kersana Bapak Kiai Saifuddin, alhamdulillah tos nampak di tengah-tengah urang sadayana. Oge al-mukarram Aa Kiai Haji Tata Mubarak masih dalam perjalanan. Sareng para guru-guru anu sanesna anu kusim abdi teu bisa disebut satu persatu, tapi teu ngurangi rasa hormat sim abdi ka para dewan guru anu kusim abdi dipihormat kalayan, mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan tur kabarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala.
oge sadayana masyarakat kampung Cimanggu Tilu margi rumah santri nembe terang orang cenah di desa Jarutan Udik aya ngarang kampung Cimanggu pangrasa teh daerah Cibatok marang Cimanggu teh. Ternyata di desa Urangge desa Jarutan Udik aya kampung Cimanggu Tilu ya namina Bapak. Aya Cimanggu 2 di Palitongo, aya Cimanggu hiji. Para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para hujaj, oge sami kusim abdi dipihormat kalayan mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan tur kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahan desa setempat tikawit Bapak RT, Bapak RW, oge Bapak Lurah namung dina saah ayeuna kaleresan Bapak Lurah aya WA dieu teh saurna hapunten teu tiasa hadir nuju aya acara di Sukabumi. Jadi hatur salam kasadayana jamaah rumah santri di atas nami Bapak Kepala Desa Bapak Lurah Sanusi Yasin. Sami kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan tur kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinarang salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjunan alam wastana habibana wa nabiyana karim kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge mudah-mudahan rahmat sinarang salam dilimpahkeun ka keluargana para nabi beserta para sahabat katut urang sadaya selaku umatna. Pamudah-mudahan masing kabulateran ku rahmat sinarang salam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para bapak sadayana, alhamdulillah urang sadayana dina saah ayeuna parantos patepung lawung sareng anu ditiung patepang wajah sinarang anu dikopeah pamprok jonghok sinarang anu dianerok namun aya gitu ge. Dina raraga urang sadayana tolabul ilmi sekaligus silaturahmi. Tolabul ilmi ngaleungitkeun kabodohan ngadatangkeun kapinteran. Mudah-mudahan haladirna urang sadayana anu aya di nupang hareupna sing dikahareupkeun kana jalan kahadian. Amin. Anu aya di pojok pangtukangna sing dikatungkangkeun tina jalan kajorean. Amin ya robbal alamin. Para jamaah, para bapak sadayana da kuring ge biasana lamun ngaji di rumah santri sok ngojok wae tuh pasti maghrib ngaji nang ngojok wae. Ayeuna mah kuring jadi di panggung siga kos raja. Apunten yang para dewan guru. Para jamaah, para bapak sadayana sim kuring ditunjuk ku Sohibul Bait Mang Haji Pepen ari salares nama anjeunna anu kudu ngomong teh nya. Da geus kabiasaan anjeunna mah bila mana aya acara maulidan atawa rajaban atawa nikahkeun atawa 4 bulana atawa 7 bulana atawa ekahan atawa lamun sambutan sok ngawakilkeun wae ka kuring. Tan ayeuna ge ngawakilkeun deui wae. Takbir. Sateuacanna sim kuring nyampaikeun kana permasalahan anu bakal disampaikeun ku Sohibul Bait. Alangkah baikna sim kuring bisi aya nu can kenal sareng urang Cimanggu Tilu oge jamaah rumah santri ge can kenal ka kuring kabehan ieu can. Eta kuring cenah disebut Ki Pacul kunaon?
bisa can kenal eta gara-gara anak kuring dibere ngaran Ki Pacul ku Ki Magrib tuh dan cenah kuring sok pagaweana lamun rek ngaji ka rumah santri teh lamun rek OTW ka rumah santri sok selfie heula di sawah mawa Pacul heula samemeh ngaji rumah santri di ngaranna ku Ki Magrib Ki Pacul komandana tapi waktu itu si kuring can waka narima bisi goreng ngaran Ki Pacul barang istihorohan horeng bagus orang Ki Pacul barang nanya-nanya ke guru kuring eta bagus sebenarnya ngaran Ki Pacul sabab marang Ki Pacul teh lain ku sabab ngaranna Ustaz Isa teh sok selfie di sawah mama Pacul lain sebenarnya nama ternyata mengandung singkatan mudah-mudahan sing jadi doa kasih kuring jadi Pacul eta singkatan Pacul Pasukan Cinta Ulama. Waduh, keren. Eta mudah-mudahan sehingga jadi doa. Simkuring mudah-mudahan hayang mahabah ke para kiai, ke para guru, para ulama anu aya di rumah santri. Kusabab simkuring dibere lakob Ki Pacul mudah-mudahan sehingga jadi doa. Jadi Pasukan Cinta Ulama. Para bapak, para hadirin sadayana, simkuring atas kami Sohibul Bet mewakili pun Mamang Mang Haji Pepet sareng keluarga anu pertama ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan atas kasumpinganana para jamaah rumah santri, para asatid, para kiai, para hujaj, para ulama, para ajengan tiasa nyumpingan kana sakumaha ulamana Sohibul Bet dia tos direncanakeun ti sabulan anu kalangkung ai sabulan nama keur putaran kamari ge tos siap ajeuna namun cenah aya anu di Gunung Bundar anu tos siap di Saepullah jadi wayahna ngelehan heula ka Gunung Bundar jadi biasa diundur dina dinten ayeuna putaran anu ka-91 ngatur nuhun ka para jamaah sadayana mudah-mudahan amal baik para pengurus rumah santri sareng jamaah sadayana sing dibalas ku Allah kalayan berlipat-lipat ganda amin ya robbal alamin oge nyuwunkeun pidoana di Sohibul Bet Mang Haji Pepet beserta keluarga anjeunna dina saa ayeuna teh tos ngadirikeun majelis taklim anu namina teh majelis taklim Al-Bait tapi sok sanajan ieu majelis alit tapi insyaallah ari jamaahna nama dina pengajian malam Senin seueur nya sabab anjeunna nama politikna bisaan namun hayang halala di rumah teh jadi lain hanya pembaca wungkul anu di amplop ternyata mustamina lagi di amplop jadi halanir rame dia malam Senin buka ayo nama iya ayo nama buka teuing tah rek diampok buka moal teu nyaho kuring soalnya jam mana loba teuing ayo nama keren orang duakeun nya Sohibul Bet Mang Haji Pepet kacalikan ku para kiai para ulama para asatid sing kabarokahan ieu majelis taklim Al-Bait ieu majelis taklim Al-Bait teh berdirina tos 3 tahun sareng ayeuna jadi tos 3 tahun jadi kolotan kana rumah santrinya ari rumah santri mah tos umur 4 tahun ari majelis taklim Al-Bait mah nembe 3 tahun umurna mudah-mudahan sing kabarokahan kacalikan ku para kiai para asatid para ulama para ajengan sehingga jadikan mudah-mudahan ya majelis taklim langgeng salalawasna sampai yaumil kiamah amin ya robbal alamin oke urang sadayana anu ngararaji mudah-mudahan sing harasil ilmu anu mangfaat di dunia wal akhirat jadi ari ngaji teh kita juga dina hadisna minal mahdi ila lahdi jadi dimulai urang di eong-eong dina aisannya tapi kalian kubur jadi ulah salahnya jadi ulah ilal jubur ilalah di dia mages ari masantren ka Cianjur jararauh ka Banten ka Jawa ka Lampung jararauh hajina geus baroga bujur wa teu ngararaji eta
jadi ilal jubur dibaliknya. Mudah-mudahan orang sadayana nepi ka ilalahdi nepi ka urang maot urang sadayana terus ngaji di rumah santri, amin ya robbal alamin. Sareng deui ti Sohibul Bait Mang Haji Pepen sekeluarga nyuhun kedihapunten tina sagala kalepatan kakiranganana baik kirang tina cai sinarang cauna. Alhamdulillah cai mah seueur jeung caunya. Urang sinarang kopo sareng kopina kopi alhamdulillah daya. Kurang kuah sinarang kuehna alhamdulillah kuahna aya sotomi itu sotomi insyaallah aya komplit komplit insyaallah kuahna aya insyaallah kieu parasmanan. Tapi lagi tieta pastilah seueur kakirangannya seueur kakiranganana kirang jamuanana kirang sambutanana kirang tata sinarang titina kirang tempatna anu sakieu buktosna ieu tempatna ge di jalan geuninnya ada aya halaman. Alhamdulillah haji izinan ku Bapak Lurah tiasa nutup jalan sementawis nya daya jalan alternatif ka Cisalada. Mesti urang Cisalada sinaji serbu ka itu. Tanya para jamaah sadayana hapunten ka para jamaah sadayana tina sagala kakiranganana kahilapanana tu Sohibul Bait. Para jamaah, para bapak, miwah, para saderek, para guru sadayana oke, nyuhun kedua anak ya Sohibul Bait, mudah-mudahan anjeunna pakasabanana sing dijembarkeun nya haji barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da anjeunna gaduh pakasaban anu pali belokan samemeh desa teh aya rental eta gaduh anjeunna pakasaban anjeunna. Mudah-mudahan anjeunna sing dibarokahkeun pakasabanana ku ngayakeun ieu acara pengajian akbar rumah santri. Mudah-mudahan sing kabarokahan pakasabanana oge ieu majlisna sing kabarokahan kalinggihan ku para kiai hatur nuhun. Mung sakitu wae atas nama itu Sohibul Bait kurang sinarang langkung lain keur dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.